kuburan aya kuburan anu dibangun aya kuburan anu teu dibangun berarti lamun dibangun di tanah pribadi silakan bangun lamun di wakaf umum haram dibangun haram sing hade bapak urang dikubur di wakaf umum awas ulah aya nu ngabangun ngabataan bae ge ngabataan sisin haram duraka sia cukup jang kana neraka ku ngabataan eta bae haram atuh teu meunang sebabna nu Allah kan eta mah aya kurang dicirian jadi nu urang tanah wakaf ku Allah mantak aya ta jelema nu sok hayang ngabata sagala di tanah sorangan lamun deuk eta mah tanah umum wakaf umum teu meunang dibangun di cirian ge teu meunang mun deuk cirina awi bae teh ketika orang ziarah aya cirian bisa awi ke rusak itu deui ke kebal-kebal banyak ge embungi ziarah geus mah lah ya teh mun resep ziarah mah kan anu nyambung rohna resep ziarah teh nyambung rohna jang itibar ziarah teh anu nyambung rohna ka akhirat sambungkeun urang ziarah ka bapa urang ziarah ka emak urang ziarah ka guru urang ziarah ka sahabat ayo ziarah nu resep ziarah teh ahli Allah urang mah peka babawa kunya anak ka ziarah ge nu ngajak eueuh urang wau henteu teh hayang ziarah sia kuari teu ziarah nu ngajak kiri masih getol aya nu ngajak aing bari henteu atuh siapa sorangan jadi najis aing teu aya ge ziarah tuh patak aya anak jelema ahli Allah ngajak ziarah milu teu nu ngajak teu milu cenah di lembur kura aya nu sok ngajakan ziarah eta nyana nyahuan henteu tah mah eta mah bisnis lumayan tah lumayan tuh masalah itu ge bos gitu tuh masalah atuh hayu bae heulana masalah hayu bae sugan bae atuh kapanggih jeung arwah ge kapanggih jeung kuntilanak nah ieu kuburan aya kuburan dibangun di tanah milik cara di Mesir teh kuburan dibangun Imam Syafi'i terus Imam Suyuti terus Imam Waqi dibarangun kiai-kiai make kubah kuburanana urang hayang ngazarahan kiai di Mesir moal angge saminggu ngajarahan wali-wali asal nu make kubah eta berarti kiai eta ahli Allah lah asal make kubah wah panjang aya kuburan nu biasa-biasa henteu nya biasa bae aya kuburan umum nah ieu jajaran anu marake kubah eta teh bangsa musannif muallif kiai ulama wali sepugu isya'atu illah kuburan ada pohara Imam Syafi'i dan lain-lain sebagainya eta mah kan di ruangan nah ieu nyokot kafan wa kafnun nari kafan igairi bigobri bayatin bigobrin dina kuburan di bayatin muhrozin di bangunan anu dijaga eta teh nu dijaga teh nu diraksa muhrozu bislamun maling kafan di kuburan nu kuburanana di satu ruangan atau di pagar kemudian di tanah milik berarti dicokot kafanna eta teh berarti nyokot pihir zimisli mun kapanggihan potong leungeun wa kadza bi maqbaratin bi tarafil imamah lalasah itu kene boe aya di pakuburan aya tungtung paramean sami bae kudu dipotong keneh bae muhroz eta ge potong leungeunna ku
lamun di tempat anu ditoler-toler lah mimiti kobrin bimabiyati teh kudu dipotong leungeun jelema nu maling kafan nu aya di kuburna aya di tempat anu kasia-sia kuburan umum masa jelema teu paruguh ieu kuburanna jelema teu paruguh ka geus eta mah pokona kuburan umum anu geus teu dijaga asal pae kajak eta teh ya lamun maling eta geus lain termasuk madyatin lain termasuk hihir misli berarti madyaah eta teh kudu dipotong paling kudu ngembalikeun deui beda